Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin la hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalin wa ulai wa syuhada'i wa sholihin wa jam'il malaikatil muqarrabin wa ususun la ruhi sayyidina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ususun la ruhi Syabul Qadir Ajilani wa ususun la ruhi Bapak Ibu Badu Jaman bin Aki Jamil wa ususun la ruhi musanniful kitab Qurratul Uyun bi syarhi Nazim Ibnu Yamun bin Kaisar wa adabihi usuli maupun masih silatim wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Urang lajengkeun kana pangaosan kitab Qurratul Uyun halaman genep anu kitabna mangga buka urang sami kelogatanana upami abdi salah dina macana mangga lereskeun sasarengan. Urang belajar sasarengan wae ieu mah wa fi hadisin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadisin jeung dina hiji hadis. Wa fi hadisin jeung dina hiji hadis. Wa fi hadisi Abi Dzarin jeung dina hiji hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga mikari dosa Allah Gusti Allah anu ka ieu Abi Dzar. Atau wili anu panjang ieu hadis. Qala ngadawuh Kanjeng Nabi kultu kana basa kultu. Kultu ngucap kaula, qala ngadawuh ieu Abi Dzar kultu kana basa kultu. Kultu ngucap kaula ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kameta sabaraha al-anbiya wari pirang-pirang nabi. Qala ngajawab Kanjeng Nabi Muhammad SAW atau qala ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mi'ata alpin eta 100.000 wa arba'atun jeung 4 wa isruna jeung 20. Naonana alpan rebuna. Jadi Nabi mah ada 124.000. Pakultu tuluy nyarita kaula ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, pakam mangka sabaraha arusulu ari pirang-pirang rusul, pirang-pirang utusan. Mindalikati itu Nabi. Jadi beda Nabi jeung Rasulnya. Ari Rasul mah Nabi anu diutus ku Gusti Allah pikeun nganepikeun atawa nyampaikeun hukum-hukum anu ku Gusti Allah keur ka makhluk. Tah sedengkeun ari Nabi mah henteu dipiwarang nganepikeun deui ka makhluk, hanya diangkat jadi nabi ku Gusti Allah gitu. Sadayana 124.000 Nabi mah. Tetapi Rasul mah eta mah nabi anu dipiwarang ku Gusti Allah nganyampekeun deui atawa ngajak ka makhluk-makhluk sejen bahwa urang teh pangeran urang teh Allah gitu. Qala ngadawuh Kanjeng Nabi salasumi ata eta 300 wa salasata asyara jeung 13 tuh. Jadi Rasul mah aya 313, tapi anu kamasyhur mah 25 Rasul teh. Adam Idris Nuhud Soleh na eta teh. Jaman gofiron cenah. Kudu ngucap kaula ma eta naon jamun gofirun teh. Qala ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kasirun eta anu seueur thayyibun tur anu bararagus gitu. Salasa qala sulusamiati wa salasata asyara jaman gofiron. Jaman gofiron teh naon cenah? Saur Abu Dzar teh qala ngadawuh Kanjeng Nabi kasirun thayyibun. Kudu ngucap di kaula man ari sahaning jalmana sahaning jalmina kana eta anu bukti man awaluhum anu pang awal-awalna ti ieu nabi, saha nu pang awal-awalna jadi nabi teh. Qala ngadawuh Kanjeng Nabi Adam alaihi salam eta Nabi Adam alaihi salam. Kudu ngucap kaula deui ya Rasulullah, wahai utusan Allah, An-Nabiu mursalun, An-Nabiu naha nabi teh mursalun eta anu diutus. Qala ngajawab Kanjeng Rasul atau ngadawuh Kanjeng Rasul, na'am muhun. Khalaqo
atau naam iya atau nya khalaqo ngadamel hu kaya nabi saha Allah Gusti Allah biadihi kalawan kawasa Gusti Allah wa nafa'an tuluy niupkeun Gusti Allah fihi data nabi min ruhihi tina damelan ruhna Gusti Allah wasawahu sareng nyampurnakeun Gusti Allah kubulan dina samemehna gitu dina mayunana. Sumakola tuluy ngadau Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Abidarin wahai Abidar arba'atun eta opat Suryaniuna anu bangsa Suryani Adamun tegasna kahiji Nabi Adam wasisun sareng kaduana Nabi Sis wah Khonujun sareng katiluna Nabi Khonuj wah jeung ari Nabi Khonuj teh Idrisun eta Nabi Idris teh ayo bangsa Suryani Suryaniuna bangsa Suryani ya wahwa jeung ari ieu Nabi Adam teh awaluman wahwa jeung ari ieu Nabi Idris teh awaluman eta nupang awal-awalna jalmi khoto anu nyerat ieu si man bil qalami ku pulpen jami anu payun-payunan nulis make kolam teh ku nyerat ku kolam teh nyaeta Nabi Idris wanuhin sareng kaopatna Nabi Nuh. Jadi nabi anu bangsa Suryani teh Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris sareng Nabi Nuh. Warbaatun jeung ari opat deuna man eta jamil arabu anu bangsa Arab, anu urang Arab. Hudun tegasna kahiji Nabi Hud wa Su'aibun sareng kaduana Nabi Su'aib wa Sholihun sareng katuruna Nabi Soleh wa Nabiyuka sareng Nabi Anjeun nyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Hud, Nabi Su'aib, Nabi Soleh sareng Nabi Muhammad eta bangsa Arab. Ya Abidarin wahai Abidar wa awalul anbiya'i jeung ari anu pangheula-heulana jadi nabi Bani Israil ti golongan Bani Israil nyata Israel aya nama Musa eta Kanjeng Nabi Musa wa akhiruhum jeung anu pang akhir-akhirna jadi nabi ti golongan Bani Israel Isa eta Nabi Isa wa awalu rasuli sareng ari anu pang payun-payuna jadi rasul mah Adama eta Nabi Adam alaihi salam wa akhiruhum sareng ari anu pang akhir-akhirna jadi rasul mah Muhammadun eta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga mapaina rahmat saur Gusti Allah alaihi ka Kanjeng Nabi wasallam sareng muga-muga mapain kasalamatan Gusti Allah. Wa qauluhu jeung ari dawuhan kinazim beres tah hadis nami ka dieu. Wa qauluhu jeung ari beres jeung ari dawuhan kinazim Muhammadun lapad Muhammadun huwa ari lapad Muhammadun teh asharu eta asharu asmaihi eta nu pang masyhur-masyhurna pirang-pirang nami. Nami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izlahu kana yen sanyanyana eta tetep kagungan Kanjeng Nabi teh sallallahu alaihi wasallam. Asmaul anha ari pirang-pirang anu nganepikeun teh ari pirang-pirang nama kitu ari pirang-pirang jenengan seueur jenengan Kanjeng Nabi teh anha anu nganepikeun ieu asma sahabadum sawarena pirang-pirang ulama ila arba'imiatin kana 400 jadi dugikeun ka 400 cenah Kanjeng Nabi teh. Wa naqala sareng nukil saha Abu Bakri bin Arabi Abu Bakar bin Arab an ba'dim ti sawarehna para ulama innalillahi sanyanyana kagungan Gusti Allah taala alfa ismin ari 100 jenengan wali Nabi sallallahu alaihi wasallam jeung eta tetep kagungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alfu ismin ari 1000 jenengan gitu. Wa huwa alama man qulun sakitu heula wallahu a'lam bissawab.